Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tamat ieu Bapak bade nepikeun materi pelajaran Blok Basa Sunda kelas 7 dina tema pengalaman pribadi bagian kahiji. Tujuan pengajaran pengalaman pribadi nyaeta kahiji ngidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kedua, menyusun dan mengkomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan selanjutnya. Pengalaman pribadi anu bade diterangkeun dina denget ieu nyaeta wangenan, panca indera, runtuyan kajadian atau kronologis jeung jenis-jenis pengalaman. Wangenan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi nyaeta kajadian nu dialaman ku hiji jalma atawa sakabeh hal anu pernah kaalaman urang disebut pengalaman pribadi. Eta nu bakal diterangkeun dina danget ieu. Sedangkan wangenan nulis pengalaman pribadi bakal diterangkeun dina materi pengalaman pribadi bagian salajengna. Panca indera. Pengalaman pribadi kacida dipangaruhan ku panca indera, ku mata, pangangse, pangdangu, pangrasa bisa mere respon kana kajadian nu dirandapan ku hiji jalma. Kajujuran dina panca indera ngabantu pikeun hiji jalma sangkan bisa nepikeun pangalaman ka batur, boh lisan, boh tulisan. Runtuyan kajadian atau kronologis. Pengalaman pribadi nu ku hiji jalma kaalaman tangtu bae kudu ditepikeun kalayan runtuy proses kajadianna. Runtuyna kajadian atawa beresna kronologis kajadian bisa mawa pangaruh ka jalma nu ngaregepkeun carita pangalaman hiji jalma. Jenis pengalaman. Rupa-rupa pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi aya bae diantarana hiji pengalaman lucu, dua pengalaman nu matak deg-degan, tilu pengalaman nu matak kagagas atau bangga, kaopat pengalaman pikaeraeun, kalima pengalaman pikasediheun, jeung genep pengalaman pikagumbiraeun. Evaluasi seperti biasa kuhidap di screenshot, ditulis jawabanna, ditepikeun deui ngaliwatan japri guru hidap atawa nganggo grup WA kelas hidap. Mangga di screenshot terus dijawab patalekan-patalekannya. Penutup, pengalaman pribadi nyaeta kajadian nu kaalaman ku hiji jalma. Pengalaman nu kajadian teh kapangaruhan ku panca indera. Pengalaman nu karandapan bisa pengalaman nu gembira, sedih, pikaeraeun jeung rea-rea deui. Hatur nuhun sakitu materi ti Bapa dinten ieu. Tetep jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jeung cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.